kiamat engke jaga orang bakal dikumpulkeun dina palataran anu kacida legana. Cenah cek paujaring carios panon poe oge 7 nyata. Hiji ge geus kacida panasna komodo itu tadina waktos eta urang bakal dipisahkeun. Ya. Jadi 2 kelompok engke teh. Jalma iman jeung jalma kafir. Jadi kieu, mun urang hayang asup jeung hayang lebet kanu golongan iman, maka urang kudu gaduh identitas tadi nya. Nah, salian eta iman jadi pembeda antara jalma kafir jeung jalma iman, eta iman bakal jadi kunci pikeun panto surga. Ayeuna panayanya Bu, di hotel kuncina teh henteu dicetrekeun Bu, ngan digesek. Tangke teh gitu. Iman mangrupikeun ID card nya. ID card teh kartu tanda masuk. Begitu ke orang digesekeun karena deket panto surga teh aya alat itu teh. Nya teu beda wae na urang manusia kitu nyieun. Ya, bahkan cek ujaring carios pantu surga mah teu weleh terbuka. Ya. Pikeun urang jalma anu iman. Jadi kieu, urang sing percaya intina kieu. Nya. Salian ti iman urang kudu percaya yen urang bakal dihudangkeun jaga. Nya, urang tingali dalilna. Yen urang bakal dihudangkeun jaga, urang saparantosna maot. Urang tingali dawuh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Udah Allah kata gitu. Ya. Wa huwa sareng ari Allah eta alladzi zat yabda'ul khalqa anu mimiti nyieun ngadamel urang. Tsumma yu'idu teras bakal ngabalikeun deui ka eta khalqa wa huwa sareng ari Allah ahwanun gampang alaihi pikeun ngabalikeun manusia tina teu aya ge janten aya komo deui geus aya rongsokanana.